Rampes. Tepangkeun wastapul Pilkada Maulina di kelas 10 muka hiji nu bade ngambilkeun kakawihan. Hiji aya barudak nu keur aruling di lapangan. Maranehna aruling orai orangnya. Orai-orai yang luar memakai sawah, tong ka sawah di sawah loba udah. Orai-orai yang luar memakai kebon, tong ka kebon di kebon loba nu ngamun, mending ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Orai-orai yang luar memakai sawah, tong ka sawah di sawah berkah. Orai-orai yang luar memakai kebon, tong ka kebon di kebon loba nu ngangon, mending ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Orai-orai yang luar memakai sawah, tong ka sawah di sawah berkah. Orai-orai yang luar memakai kebon, tong ka kebon di kebon loba nu ngangon, mending ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Jurusan. Hah? Jurusan. Ai, apa kamu berani nanya semua rasa? Itu benar jam. Maaf mendengar. Islam saya capek. Oh, saya sama. Sanggeus ibu, maranehna dulu menjadi merah. Apa aja? Biji beh yuk. Komi bahala ya. Ampun palayung gambreng. Pijen. Di buat tilu. Silakan sampai ke capek Maranehna cari heula kamari ngarobrol. Saat itu, teh aya nu gitu. Jadi bari dapat tunjuk ngaromokeun saha nu gitu. sampai itu. Tanu hitun eta nu ngambek di bawah sawah sampai pijut ari balik pak buruset tosoge uyuk Aya pengumuman nyaeta kelas 13 teh ngayakeun acara perpisahan. Nu ngawih dareudana teh diperlakukan di kelas 5. Sadayana sepakat anu ngawih teh bade Alika, Salma, Intan, Latifah, Keisa, Katan, Minata, Sarki, Rizki. Saanggeus sadayana sepakat, maraehna baralik ka imahna masing-masing. Saanggeus baralik ti sakola, maraehna karumpul deui di lapangan. Tuluy maraehna aruling galah. mana lain teh mana lain ini
ayeuna keneh. Keneh. Tah, ieu jadi eta. Iya satu ini. Sok Wicen. Abi. Sok. Wicen. Eta mah geus batu. Wicen. Ah, elek. Enggak. Sok. Dua, tilu. Benar lah, elek. Atas arus jalan, kita barat Inilah soge dan Enjingna, barudak kelas 5 teh nampilkeun kami populer anu bade dikawinkeun minata sareng-sama anu judulna Mojang Priatna. You